Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi urang sadayana nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyina, anu jadi panutup, anu jadi panungtungan sakabeh nabi. Teu aya deui iwal ti baginda Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal Kangjeng Nabi Adam, Idris, Nuhud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Kangjeng Nabi Muhammad khatamin nabina, anu jadi panutup, anu jadi panungtungan sakabeh nabi. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak yang paling mulia. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika bade dakwah ka kota Taif, henteu siang, henteu wengi, henteu panas, henteu hujan, ngalangkungan padang pasir anu dijejek ku Kangjeng Nabi, anu ditincak ku Kangjeng Nabi eta padang pasir. Mebes dugikeun ka satueur. Bari kaayaan panas menterang poek mongkleng buta rata. Nalika dugi di kota Taif, sanes disambut eta Kangjeng Nabi ku tola al badru, ku ya Nabi salam alaika. Tapi Kangjeng Nabi disambut ku batu anu halaliber, ararageung dugikeun ka eta batu, kena kana dahi Kangjeng Nabi, kena kana mastaka Kangjeng Nabi, dugikeun ka ngucur eta darah Kangjeng Nabi, dugikeun ka ditandean ku pandangan masih keneh ngucur, ditandean ku sorbanna masih keneh ngucur, dugikeun ka ditandean bari cingogo Kangjeng Nabi ku sampeanana. Ku sabab naon? Ku sabab aya cing harewas malaikat Jibril. Lamun mah darah Kangjeng Nabi antel kana eta taneuh, lautan anu sakitu legana, caina rek ditamplokeun ka kaum Quraisy. Gunung Uhud anu sakitu gedena rek ditanggangkeun, rek dibabukeun ka kaum Quraisy. Kadangu ku Kangjeng Nabi, dugikeun ka eta darah henteu antel kana taneuh. Subhanallah. Malahan ditaros ku Kangjeng Nabi Muhammad malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, kaula moal dendam ka kaum Quraisy, moal ambek ka kaum Quraisy. Eta malaikat Jibril naros deui ka Kangjeng Nabi Muhammad, rek dikumahakeun ieu kaum Quraisy geus ngahina, geus ngalecehkeun anjeun, geus nganyenyeri anjeun. Kumaha lamun ieu gunung ieu cai wang tamplokeun ka kaum Quraisy. Tapi Nabi Muhammad entong malaikat Jibril, entong. Langsung ngadoa Kangjeng Nabi Muhammad ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Nun Gusti Pangeran abdi, hapunten kaum abdi matak berbuat kieu teh anjeunna teu apaleun Gusti ka abdi. Hapunten kaum abdi Gusti. Subhanallah. Akhlak Kangjeng Nabi dugikeun ka saperti kitu. Anjeunna teu aya pemarah, teu aya pendendam, teu aya sirik, teu aya pedik. Anu sok nganyenyeri anjeunna, malahan ku anjeunna didoakeun. Nah urang salaku umatna, urang bakal sapertos anjeunna atanawa henteu. Sakedikna mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngajaga amarah, karena ngajaga amarah tos aya ketentuan dina Al-Quran surat Al-Imran ayat 133 134. Allah bakal nyadiakeun
surga seluas langit jeung bumi pikeun jalma anu gede hampura kapada manusia. Mudah-mudahan ieu rangkuman ta'diman wa takriman fi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya manfaatna, aya barokahna. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.